Ngeso mimitian, subret heula atuh. Wah. Alhamdulillah, buan lain udah getolan cek mau ge. Tong boroni bangsa kalapa, batu gasweun oge dipelak wae mah. Lumayan kan jeung bekel hari tua. Oh ya lumayan ari daek pepelakan mah, asal cep oge jadi. Oh iya pare oge teu karasa geus beukah. Tapi wing nu jadi sial nama unggal usum pare ku masuk di titah nunguan ya padahal mah ke noe pare-pare wae tepi raku piit masiki pun kitu piit teh kadarieuna marawa karung beureun aing bakal mawa cepret tapi keur damberna da kieu-kieu ge da jeung dahareun-dahareun keneh dewek ayeuna ngadedekul wae di tengah sawah da aing teh panas kasaung mingkeun we pare-pare wae mah paling ku piit waduh kuali piit merenang dipelobat aduh asli cing ciripit wahai tulang bawang kalau bujur kacepit sakit bukan kepala mana mungkin selimut tetangga hingga di jendela nenek sudah tua kela dipikir-pikir batur warahueun ka uing padahal mah aing teh kieu-kieu ge penyanyi padahal mah aing teh baru teh pernah milu audisi KDI coba tapi waleh nu apal hiji acan ka uing nista teuing jelema ada di dekatku di dekatmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan keamanan kedamaian kedisiplinan aku dipikir-pikir teh asa kata kerama di sekolah cinta kalau apa ada dengan hujan teh aku dungiwan heula ya teh duh kalau hujannya saya nama lumayan wes tiga-tiga aing mau balik ke lemur lah posisinya kerkieu aing nama menikah di saung is hate helang mata pokoknya nama diheuleuh betah batake di saung di tamat-tamat deui aing nama ngawas-ngawas corona teh geus nepi ka lemur coba eta kadina naik naon atawa naik Grab atawa numpak bus piraku ngaroma euy kanu yang sampe atawa kana taksi online piraku tikunya soalna ayeuna mah keur usum taksi teh nu nepi ka lemur taksi online
Tapi eta lamun ka ciri-ciri jeung rupana eta corona bakal bubuk tah keluarga di euneuk-euneuk, bakal kadang-kadang dipaehan tah. Galelor urang dieu mah kadang-kadang bakal dibeuleum eta esena oge tah balas tamarakan teh ngista teuing. Beuki dieu teh panyakit rupa-rupa. Aya panyakit teu boga duit. Tapi da ketang dipikir-pikir duit mah tiba oge kronis balas hese teh. Jeung deui ngadenge kamari oge aya penyakit anu teu bisa ngambe, terus deui penyakit rasa teu boga rasa. Coba eta penyakit naon da itunya. Tapi mempeng uing tadi ngaladaogannya cikuanku diasaan heula bisi wing kasera ya amit-amit ke bisa-bisa ini bawa ke puskesmas deui. Cobalah. Kela dengan kieu tapi alhamdulillah koe karasa euy cik udud pada cek anu karasa gering mah udud oge teu ngeunah asolin tobat pangeran udah teuing teh. Untuk sementara penyakit rasa mah aman tah. Cik penyakit ambe ya, jadi kenapa tinggal penyakit ambe cik uang dites amuan ya. Ada itu sakit daw kan? Perasaan rokok kamu tuh. Kamu rokok mah. Aing mah nekat kamuan angin hianat. Kubuh gitu yang aing teh boga penyakit. Sana masuk dibikin kabatur, ayeuna mah nekat lah diamuan ku sorangan. Kubuh aing teh boga penyakit. Yes. Aing berarti aing jangan kamu bau mah geuningan ieu.